Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Selesai kita baca. Faidatun ari ieu eta hiji faedah. Hiji kautamaan. Faidatun ari eta faedah atawa ari ieu eta hiji kautamaan. Alhamdu ari lapan alhamdulillahi. Alhamdulillahi ari lapan alhamdulillah. Eda minal ankari tina sawarena pirang-pirang pikir. Eda al-ankari tina sawarena pirang-pirang pikir allati anu yajibu anu wajib. Naon dikruha nyarita keunana atawa ngomong keunana kana itu lati usina lati teh nyarita alhamdulillah. Yajibu anu wajib naon dikruha nyarita keunana itu lati marotan kana sabalikan bil umri tina saumur hirup. Daya pangrupikeun faedah saestuna lapan alhamdulillah eta teh minal adkar allati yajibu dzikruha marratan bil umri. Lapan alhamdulillah teh eta sawarena tina pirang-pirang dzikir anu hukumna wajib. Ya, anu hukumna wajib urang nyaritakeun kana eta lapan alhamdulillah saumur hirup sakali. Jadi saumur hirup sakali wajib urang ngomongkeun kana lapan alhamdulillah. Bisa kali wajib. Wana doma jeung parantosna domkeun ha kana itu lati. Kana itu lati belum diluhur. Wana doma jeung nadomkeun ha kana itu lati kana itu lapan alhamdulillahi sahabaduhum sawarena para ulama bikaulihi kalawan cariosanana itu para ulama. Dikru sama mingkul bi'umil balik marotan fil umri tupang godi hai lalatun adalatun wa basmalah tasbih wa takbirun
kadzaka qala barang sok dzikru samani Dikru samanin kul bi umil fardi marrotan bil umri tuham gordi haylalatun hamdalatun wa basmalah tasbihu wa takbirun kada ta'awqah tasliyatun ala nabiyil hadi ada salamun pusna birrasyad Dikru samanin Dikru samanin ari zikir anu dalapan Dikru samanin ari zikir anu seanu dalapan perkara anu mana dalapan perkara ken hadur Dikru samanin ari zikir anu dalapan perkara kudu ngucapkeun anjeun kudu ngucapkeun anjeun bihukmil fardi kalawan hukum wajib bihukmil fardi kalawan ngahukuman wajib atawa kalawan ngahukuman fardu ngomongkeun kana dikir anu dalapan teh anjeun kudu nekadkeun atawa kudu ngawajibkeun kana eta dikir anu dalapan rupa teh marotan kalawan samalitan fil umri dina saumur hirup tabah tabah maka bakal ngarti anjeun tabah maka bakal ngarti anjeun bordi kana pamaksudan kalian lamun anjeun ngahukumkeun atawa ngahukuman sakali saumur hirup fardu ngomongkeun kana dikir anu dalapan teh ken bakal dicaritakeun sakali dina saumur hirup hukumna fardu tabham gordi maka anjeun bakal ngarti atawa bakal paham kana anu dimaksud kaula ceun para ulama gitu ya. Hayatun kahiji kalimah la ilaha illallah kalimat tahlil yo ada tahlil eta teh tahlil teh isina teh lapan la ilaha illallah hayatun tegasna lapan la ilaha illallah hamdalatun kaduana kalimah alhamdulillah wa basmalatun jeung katiluna lapan bismillah tasbih kaopatna nyaeta lapan
tasbih naon kumaha lapat tasbih teh subhanallah ya mun salat ini salat subhanallah tasbihun kaopatna nyaeta kalimah tasbih nyaeta lapan subhanallah wa takbirun wa takbirun jeung kalimahna nyaeta takbir Allahu akbar kada ka eta nya kitu deui kada ka eta nya kitu deui misti ka anjeun hauqalahu ari lapan hauqalah naon lapan hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya sabaraha teh mahinya. Cenah ada lapan. Hiji tahlil, hiji lapan la ilaha illallah, mukan wa alhamdulillah. Terus tilu lapan bismillah, opat tasbih, lima takbir, tuluy genep la haula wala quwwata illa billah. Ning eueuh dua deui. Tasliyatun jeung katujuna nyaeta maca sholawat. Tasliyatun jeung katujuna maca sholawat ala nabiyil hadi ka Kanjeng Nabi anu kenging pituduh. Kada etanya kitu deui salamun ari lapan salamun Busta maka menang anjeun birrosyadi kalawan menang kabeneran. Kada etanya kitu deui salamun ari lapan salam busta maka bakal menang anjeun ar-rabir rosyadi kalawan pirang-pirang kahadean. Tah ieu dikir anu dalapan teh anu hukumna saumur hirup sakali wajib ya. Jadi anu can mun misalna ayeuna umur 25 tahun atawa umur 23 tahun can ngucapkeun lapan anu dalapan ieu maka gerak-gerak ya sakali wajib hukumna dina saumur hirup. Hiji lapan la ilaha illallah, nuka dua alhamdulillah, nuka tilu lapan bismillah, nuka opat subhanallah, anu kalimah takbir, anu kagenepna la haula wala quwata illa billah, anu katujuna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tuluy anu terakhir nyaeta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Eta saumur hirup sakali wajib, saumur hirup sakali. Wa qauluhu jeung ari cariosan para ulama ala dawami kana lapan ala dawam. Ai bilahadin tegesna teu aya batesan. Walan kitoin jeung teu aya pegatna, wala nihayatin jeung teu aya tungtungna. Jadi lapan ala dawam di dinya teh di mana? Anu panggeulana dina lapan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala dawam summa sholatuhu ma'assalam ala imami rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abnadi. Anu dimaksud ku para ulama lapan ad-dawam ala dawam di dinya teh aya bilahadin walan kitoin walan nihayatin tegas nama urang muji ka Gusti Allah ya urang maoskeun alhamdulillah muji ka Gusti Allah nyagakeun kana sakabeh pangalon pamuji eta teh kagungan Gusti Allah ala dawam tegas nama teu aya batasanana rek iraha wae
rek kumaha wae keur kaayaan di mana keur kumaha wae nalika urang meunang kanikmatan maka urang enggal-enggal aoskeun lapan alhamdulillah. Walan kitoin jeung tong pegah nalika urang meunang kanikmatan alhamdulillah. Walan hayatin jeung teu aya tepukna. Wa qauluhu jeung ari cariosan para ulama summa sholatuhu kana lapan summa sholatu ilaih teh salajengna summa sholatuhu ma'assalami ala imamir rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i kebikaninya. Wa qaulu jeung ari cariosan para ulama summa sholatuhu kana lapan summa sholatuhu ilaih DSB dan sebagainya. Qala ada usaha al-imamu al-Qushairi rahimahullah. Sa'a al-Qushairi imam al-Qushairi rahimahullah rahimahu gana rahmathu kaitu imam al-Qushairi. Sa'a Allah Gusti Allah pitafsiri dina tafsirna itu imam al-Qushairi. Qauluhu ta'ala ari dawuhan Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi lamun moal dianggeuskeun make lapan al-ayah. Innallaha wa malaikatahu dina muqaddimahnya beres alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Itu ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih mangabilu jembat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beres ya dulu wa Allah ta'ala wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ta'ala mun wal dianggeuskeun make al-ayah atawa ila akhiril ayah mangga. Kan lamun dina khutbah Jumat teu meunang sapotong. Jadi dina antara dua khutbah Jumat eta mah khutbah haji atau rek khutbah kadua kudu aya saayat Quran anu dibaca. Ya anu saayat gitu. Lamun kieu mah ye innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayat eta teu maca saayat. Berarti lamun dina salat Jumat teu aya dina khutbah kahiji atawa dina khutbah kadua teu dibacakeun saayat dina ayat Al-Quran maka dihukuman eta khutbah teh sah. Berarti lamun khutbah teu sah berarti salat Jumat oge teu sah. Nah hati-hati kudu ngaji ulah pikir aya jadi khatib Jumat. Perhatikeun urang lamun urang ngadon salat Jumatnya, lamun urang ngadon salat Jumat misalna kaporotan waktu rek kabongas teu kaburu akhirna salatna di lembur batur eta perhatikeun anu maos khutbah dina salat Jumat cumpon teu rukun khutbahna alhamdulillah tuluy sholawat tuluy wasiat ku takwa nya tuluy maca saayat dina Al-Qur'an. Di Bandungan teh teu aya wasiat takwaan wayahna engke sarengsekna urang salat berjamaah salat Jumat jeung imam didinya kudu ngamakmalu adahan deui salat duhur. Namu adahan teh ngabalikan deui ngan urang salat duhur pikeun nyampurnakeun salat Jumat tadi khatibna dina keur maca khutbahna teu aya wasiat takwa. Nah gitu kudu hati-hati mata lu ngaji pikir kayak gitu di antara saya kasauran Imam Al-Qushairi
rahimahullah dina tafsirna Imam Al-Bushairi nafsiran lapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aroda gak maksud wonten aroda ngarepkeun atawa aroda ngarepkeun subhanahu maha suci Gusti Allah ayakuna kana yen bukti ayakuna kana yen bukti li ummati pikeun umat inda rasuliha aroda muga ngersangkeun saha subhanahu maha suci Gusti Allah ayat unayen kabuktian li ummati eta tetep pikeun umat inda rasuliha dina nalika diutusna itu rasul inda rasuliha dina nalika diutusna itu rasul ya khidmati ya khidmatin ari yadun ari leungeun yadu khidmatin ari leungeun anu ngaladen teh anu tukang mantuan yuka itu yukapihu anu nyukupan itu rasul hum ka itu umat alaiha kana itu yadu khidmatin minasyafaati tina syafaat biadi nikmatin kalawan biadi nikmatin kalawan panangan anu pinuh ku kanikmatan Pa'amaro maka marentah Allahum ka itu umat bisolati kalawan maca sholawat alaihi ka itu rasulina summa kapa tuluy nyukupan saha subhanahu maha suci Gusti Allah anhu ka itu rasulan ala lisanihi kana lisana ala lisanihi kana lisana itu rasulana alaihi eta tetep ka itu rasulana as-salatu ari rahmat wassalamu jeung ari kasalametan bi kaulihi kalawan dauhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asra marratin man sahajar ma shalla anu maca sholawat yesiman alayya ka kaula marratan kana sabalikan wahidatan anu saiji shalla maka maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu siman biha kusababiahna itu sholawat asron kana sa asro marrotin kana 10 balikan. Daya hikmahna urang maca sholawat di antarusna ini nafsiran kana lapan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala kitunya eusi namah nyaeta panghubungah keur jalmi anu maca sholawat ka Kanjeng Nabi
Saur Kanjeng Nabi saha jalma anu maca sholawat ka kami sabalikan we. Saha wae jalmina anu maca sholawat sabalikan. Sawangsulan maca sholawat ka kami itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sakali we. Atawa sallallahu ala Muhammad itu atawa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman jeung saterusna atawa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin jeung saterusna itunya shalawat naon we atawa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sakali maca sholawat ka Kanjeng Nabi maka saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi biha asyra maratin sababiana eta siman sababiana eta si jalma sakali maca sholawat ka kami maka Allah bakal ngabales ku sababiana eta si jalma maca sholawat sakali ka kami bakal dibales ku Gusti Allah asyra maratin ku 10 rakaat ku 10 kanya wa bihada jeung dina ieu hadis wa bihada jeung eta tetep wa bihada jeung dina wa bihada jeung dina ieu hadis isyaratun ari aya isyarah aya kode ila annal abda kana sanyana atawa kana saestuna si abdi atawa si jalma la yastagni teu ngalap sugih atawa teu ngalap beunghar teu ngalap sugeman ani ziyadati tina tambah-tambahna minallahi ka Gusti Allah fi waqtin dina tiap waktu minal awqati tina pirang-pirang waktu illa rubbata karena henteu aya martabat fauqa rubbatir rasul saluhurun martabat pirang-pirang rasul di wahaya jalmi sa mulia-muliana jalmi di hadapan Allah moal aya martabat anu bisa ngalebihan atawa anu ngunggulan kana martabatna Kanjeng Nabi Sayyidus Saqalain Kanjeng Nabi mah dulungan bangsa jin jeung bangsa manusia tak moal aya ya jalmi mah anu luhur martabatna moal bisa ngabandingan kana martabatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wa sallama jeung muga maparinan kasalametan wa qad ihtaja jeung nyata mikabutuh ila ziyadatin kana tambah-tambah sholawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah alaihi eta tetep ka Kanjeng Nabi intaha beres wa bidariyatil musiri jeung wa bidariyatil musiri jeung eta tetep tina pitutur dina kitab Dariyah al-Musiri kagungan Imam Al-Busiri Dariyah Al-Busiri rahimahullah rahimah uga mikaro rahimah uga ngaromat kaitu Imam Al-Busiri saha Allah Gusti Allah
sholati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi alaihullahu anna sholataman shalla alaihi dakhiratul lam tanfad. Dina kitab Daliyah mah kasauran Imam Al-Busiri wa tazawwan jeung kudu bebekelan aranjeun kabeh. Wa tazawwada jeung kudu bebekelan aranjeun kabeh at-taqwa nyaeta ku takwa. Pakilam tastati maka lamun teu kaduga anjeun paminas sholati maka eta tetep maca sholawat ala nabi Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kasaman Imam Al-Busiri kagungan Imam Al-Busiri dina kitab Daliyah. Saur Imam Al-Busiri wa tazawwada taqwa fa illam tastati pamina sholati ala nabi Muhammadin. Sesuai sareng dawuhan Allah dina Al-Qur'an fa inna khairu zadi taqwa fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Saur Allah kudu bebekelan aranjeun kabeh fatazawwadu dina Al-Qur'an pek kudu bebekelan aranjeun kabeh ngan fa inna khairu zadi taqwa fa inna khairu zadi maka saestuna aripan alus-alusna bekel pikeun aranjeun kabeh eta at-taqwa takwa. Ya duit mah eta mah bekel ayeuna di dunya. Pan urang ge lamun rek mangkatan pan teu cukup mangkat tapi kudu aya bekal minimal aya artos muka duana aya dahareun sok cobi lamun sekurang ayeuna kamari lebaran biasana lamun saatosna boboran teh urang sok piknik menuju ka hiji tempat atawa rek ngadataan ka hiji tempat anu dipika hayang urang rek piknik pelesiran kemana ya pelesiran kaditu misalna kemana ka Tangkuban Parahu atau misalna ka gunung mana itunya ka Curug Cipancar misalna atau aya nama boboranana piknikna urang ka Gunung Lembu urang ieu urang camping otomatis pan urang teh isukan rek berangkat teh ti minimal ti tadi ti beurang kene jeung ayeuna peuting urang persiapkeun naon anu dipika butuh nalika urang ke di Gunung Lembu di ditu atawa di gunung mana di Gunung Bongkok atawa di Gunung Parang misalna dipersiapkeun ti ayeuna lamun urang rek sare di ditu minimal tenda disiapkeun ya tuluy perbekalan anu bakal dipika butuh dina nalika urang ken ditu dipersiapkeun si A mah tenda mawa si A nya tenda mawa kastrolna mawa beasna mawa tuluy dengan liwatendana mangga nyanak artosna oge nyanak salimut nyanak salim nyanak ember nyanak gayung nyanak sa perluna nu bakal dibutuhkeun dicanak di imah ari si B mah henteu ngilu mah maneh ka ditu ka Gunung Lembu camping ngilu lama karena isukan itu udah balik persiapna moal urang mah nek ieu we urang mah rek mawa sapasna awak mawa naon-naon tenda mawa urang mah ieu da urang teh lagi saurangeun betul bae urang mah di mana sare ya da urang mah kastrol lagi leutik ieu sakastrol teh pae oge ku sorangan ieu teh nyekeun bae urang mah kumaha kek di ditu ya
Mau duit tuh mana berapa mau duit. Ieu mah duit bisi naon bisi eueuh cai bisi naon da kudu meureun pan kumaha engke di ditu. Tah eta nu kitu anu paribasa kumaha engke tak kudu naon balikeun engke kumaha. Lamun engke kumaha pasti bakal berpikir ya engke teh kumaha engke bakal kumaha urang di ditu. Mun tenda teu mawa engke sare bakal katirisan engke kumaha lamun urang hayang dahar engke kumaha. Hayang jajan engke kumaha ulah kumaha engke saksana kumaha engke mah bijaan we engke kumaha engke urang mah tah nalika isukan rek persiapan berangkat teh yo si abah kabeh digembol persiapan penting anu disiapkeun teh si eta mah geger curug we udun ge samatan deui kelepus bekal naon teh dina nalika pas mangkat datang ka lokasi datang penting pan si ama persiapan nyieun tenda di Gunung Lembut teh ya lapar ngaliwat jajan eueuh cai hayang jajan ari si eta kumaha akhirna sugan teh moal kieu nya iris teh lapar hayang jajan apa cek urang di bejaan samemeh mangkat penting kamari teh di bejaan sok keur kabutuhan kayak gitu sok persiapkeun di ayeuna pan maneh bahasana kumaha engke wae nalika datang di Gunung Lembut teh geuning ternyata sangsara tah teu beda kitu ayeuna batur salat rajin diajar ayo salat kumaha engke maneh nyape urang mah salat sok aya pan butuhnya nyape we urang mah salat mana-mana Jumatan nyape nya urang nya tangketnya beda gitu batur mah bala kecerakan di akhirat jaga teh muka pahala sholat muka pahala maca Quran muka pahala tahajud muka pahala zikir jeung sajabana si eta mah keur di dunyana di bejaan ge tapi da teu ngagugu kumaha engke wae bahasana tah akhirna teh kadukung anu teu manggih tungtung kadongdora teh bahasana teh kaduhung teu manggih tungtung meunang katunggalan salilana di dunya ayeuna misalna model tadi si B di Gunung Lembut bisa menjamin minjem atuh duit itu minjem atuh salindung bisa di akhirat rek saha moal aya anu rek gulungan urang moal aya anu rek merhatikeun urang terkecuali diri urang sorangan anu bisa merhatikeun kana diri urang jaga di akhirat. Ira persiapan anak di ayeuna sabab dunya teh majroatul akhirah. Dunya teh pepelakan akhirat. Lamun hayang panen jaga di akhirat, lamun hayang urang sugema papanenan ke di akhirat. Ayeuna sing loba pepelakan. Itu makana saur Allah dina Al-Qur'an cek tadi teh fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kudu bebekalan di ayeuna kene. Kitunya samemeh urang ke asup atawa lebet kalempur anu sabenerna di dunya mah sementara. Ya, sementara di dunya mah. Sementara moal aya anu lila, moal aya anu langgeng di dunya sakedeung. Cek paribasa kolot teh mah naon sakedet netra sakiceun panu. So tingali kanikmatan dunya eueuh anu lila. Aya teh jelema anu bunga salila aya. Bunga isukna sedih. Eta nandakeun di dunya bahwa dunya teh moal langgeng. Sedih bunga itunya pertemuan perpisahan pertemuan so di dunia terang nah aya teh anu terang wae salibana paneuna terang teh nepikeun ka alhamdulillah ya bersih ngeunah aya teh anu salibana jelema bersih teu eureun henteu aya jedahna aya eureunna hujan aya rahatna panas
panas halodo hujan eta nandakeun bahwa dunya kahirupan dunya teh hanya sementara sakuliah. Rasul ge mung 63 tahun yuswa 63 tahun yuswa Kanjeng Rasul ya di dunia moal aya ulang moal aya makana anggo kesempatan umur urang teh pikeun ngadeukeutkeun diri atawa pikeun ibadah ka Gusti Allah anu usaha niatan ibadah usaha teh ibadah nu gawe ka pabrik niatan usaha niatan ibadah da ibadah neangan duit teh neangan rezeki teh eta teh ngajemput rezeki teh ibadah eta teh komo lamun engke geus boga anak jeung pamajikan sarua jeung jihad tah dina medan perang maka tiga we teh mau lagi sahih itu mangkat tiga we di imah geus boga anak jeung pamajikan maksud ibadah sejak ngajemput rizki sejak nyumponan parentahan Gusti keur nganapkahan anak jeung pamajikan maka lamun dina hate nu mangkat digawe anu mangkat usaha dina hate boga maksud ibadah meunang nilai ibadah di payung Allah engke bakal dipanen di akhirat bakal dipanen tah ganjaran maneh usaha duit meunang pahala meunang dua double coba lamun sakulaan maneh naon niat digawe urang mah nya tambah jenuh we sugan niat ibadah teh urang mah daripada sare di imah urang mah aya ngaleungkeun ka jenuh we bae meunang duit sugan hayang meunang ibadah teu nyaho ibadah teh nyaho hayang meunang duit urang mah tah engke mah kitu mah saukur sebatas meunang duit unggul moal menang pahala di akhir maka lakukeun niat anu kuliah niat ibadah sejanal neangan ilmu pan diparentah ku Allah menang pahala ilmu menang ganjaran oge menang kitu diantar Ustaz bayang meunang duanana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tah kudu meunang duanana fid dunya hasanah fil akhirah hasanah dua meunang duanana lamun urang bisa ngulingkeun kana hati sing pinter tak emut eta saudara saeukeun guru sing bisa ngabulak-balik hate sing bisa ngulingkeun hate sing bisa ngulingkeun hate nya ieu hate urang sing bisa ngulingkeunana dalam artian ieu hate urang sing bisa ngulingkeunana kana jalan kahadean lamun ieu anu dipigawe kahadean niat dina hate bahwa ieu pagawean hade niat abdi ibadah sing bisa ngulingkeun hate tapi bahasa eta teh bahasa pikiranna jero lamun diteuleman ku urang mah mesti geuning hese aya ngulingkeun hate teh nya keukeuh we sok aya wae kana materi wae kitu aya wae kana urusan dunia berduitan wae kadang poho tak sing bisa itu mola hate model tahlil urang pan biasana lamun tujuna sok meunang duit jeung berkah daras teh lamun urang tahlil semata-mata urang mangkat tahlil ka hiji tempat hayang meunang duit ukur jeung meunang berkah ukur teh ku Allah dibikeun amplopna 10.000 jeung besekna sawadah wa malahu bil akhirah ngan di akhirat ulah menta ganjaran urang enta pahala ladang tahlil pan enggeus maneh mah mangkat tahlilna ge hayang meunang duit ukur 10.000 jeung meunang besek ukur enggeus ku kami tah dicumponan besekna dibikeun amplopna dibikeun wayana pamalahu bil akhirah eueuh di akhirat coba jalmi anu lempeng niatna mangkat tahlilna teh sejak ibadah sejak zikir ka Gusti Allah ganjaran meunang duit meunang besek meunang di akhirat meunang ke pahala teh ta eta maksudna mah kudu beunang duanana da di dunia urang butuh materi da di dunia hirupna di akhirat oge
urang sangat-sangat butuh sabab eta kahirupan anu abadi anu salilana di akhir. Gitu. Wa tazawwada taqwa fa in lam tastati saur dina kitab Dalia saur Imam Al-Busairi bahasana pek bebekelan karanjeun kabeh. Naon bebekelana? At-taqwa ku taqwa. Taqwa teh jero ya Allah ya Rabbana taqwa teh ait takillah tegas nama jalmi anu ngabogaan rasa sieun hatena ku Allah. Jero we pokona mah sajaba ning jalmi anu takwa kriteria cirina jalmi anu nyumponan parentahan Allah, jalmi anu ngajauhan larangan Allah. Naon anu diparentahkeun ku Allah rek hampang rek berat dilakonan, naon larangan Allah rek anu hampang rek anu berat dijauhan. Eta hiji cirina. Nu kaduana boga rasa sieun ku Gusti Allah. Pan boro-boro disimpulin an jauh. Rasa sieun ku Allah teh. Rasa sieun nyabuktina kadang-kadang salat oge salat duhur kuduna jam 12 kurang 10 menit awal waktu ieu mah 10 menit deui kana waktu asar karek ngalakonan. Bari jelema lamun hatena karek dieu nya duhur teh nya meureun. Salat duhurna jam 3 ai ada asar jam 3 saparapat karek dieu nya duhur teh nya meureun. Saparapat dan memeh datang waktu asar salat asar yang 15 menit ge kade kudu geus datang waktu asar. Pan urang mah boro-boro sieun keur salat Allahu Akbar ti mimiti takbiratul ihram teh pan urang mah lain boga rasa keur ditingali boga rasa keur diperhatikeun teu kawana we kacaprung hate teh. Ingat kana pagawean, ingat ka kabogo, ingat kana sagala urang. Makana pahilang tastati paminas sholati ala Nabi Muhammadin. Maka lamun urang teu bisa takwa ka Gusti Allah dina kitab Dalia saur Imam Al-Busairi paminas sholati ala Nabi Muhammadin sing seueur maca sholawat ka kanjeng Nabi. Shalla alaihi sholat enggak maparinan rahmat alaihi ka kanjeng Nabi saha Allah Gusti Allah. Anna sholat aman anna sholat aman kana saestuna ari sholawatna jalma sholat anu maca sholat anu sholat muga maparinan rahmat sholat anu maca sholawat itu siman bener. Sholat anu maca sholawat itu siman alaihi eta tetep ka kanjeng Nabi dakhiratun eta cengcelengan. Dakhiratun eta dakhiratun cengcelengan atawa sisimpenan atawa teuteungan. Lam angpad anu moal leungit atawa anu moal ruksa. Moal ruksa maca sholawat pahala. Sebab naon dicatet lagi ku malaikat ai malaikat nyatetna lain ku pulpen, lain ku kalam, tulisan lagi tempat tulis lagi lain kitab lain buku lain naon-naon. Dijamin ku Gusti Allah catatanana moal leungit pasti ayatna moal kahupus moal laas ku zaman moal laas ku waktu jeung sajaban aya catatanana. Jadi urang maca sholawat ka kanjeng Nabi eta teh mangrupikeun sisimpenan mangrupikeun cengcelengan lam tangpat anu moal leungit anu moal aya tuntunan. Tapi ka jam sabaraha ya teh ikannya sina di Ciruni atuh jam sabaraha teh jam lamun dekat mah jam 11 di karek beres tadi. Cuma jam 2 aja nanya di kodoan jam 2 aja. Minggu hareum mah aja. Salah kuat teh diukna jeung panon. Ya. Gimana nih? Nah, apa itu? Saya anu ngajak malam minggu pada nanti tuh. Yang malam
Jadi merah, jadi tak pikat tungkungnya. Pikat ya. Wa qala jeung ada usaha Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi. Ida aradta di mana-mana ngamaksud anjeun caraon karek padama. Engke judul asli mah karek. Oh nyoba. Karek pemanasan. Karek nyambak leungeun ya. Can naon-naon. Karek ngobrol ya. Karek ngobrol biasa. Karek suguhan kopi buka boboh teh. Can nyambak leungeun can. Biasana culang cileun geus jam 8 kali itu karek culang cileun mah bobo can. Bapak bobo can. Lamun geus kitu mah geus eta geus asup kana bab nanti. Ini apanya pengalaman sarua wae. Nanya heula, "Nek, aya bapak bobo can." Terus bobo. Aya ieu bobo can, terus lain mah tak karek ada culang cileun. Kasaulan Abu Lais As-Samarqandi ida aradata di mana-mana ngamaksud anjeun antarima kana yen apal anjeun anna sholata kana saestuna ari maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi eta leuwih utama min sa'iril ibadati tina sasesana pirang-pirang ibadah. Tuh nya ieu kasauran Abu Lais As-Samarqandi lamun boga maksud anjeun hayana nyahokeun bahwa saestuna maca sholawat ka Kanjeng Nabi eta utama eta abdulun leuwih utama ala sa'iril ibadah ngelekeun sasesana ibadah. Panggul maka kudu ningali anjeun qauluhu ta'ala kana dauhan Allah ta'ala. Tinggal cenah ceuk saur kasauran Abu Lais As-Samarqandi dauhan Allah ta'ala buktikeun bahwa sholawat teh eta pangabdol-abdolna ibadah ngelekeun sasesana ibadah. Tinggal dauhan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pa'amaro maka marentah saha Allah Ta'ala Usina tina eta ayat Al-Quran pa'amaro maka marentah saha Allah Ta'ala ibadahu kapirang-pirang abdina Allah bisa iril ibadati kana sasesana pirang-pirang ibadah wasola sareng maparinan rahmat Allah wasola sareng maparinan rahmat Allah alaihi ka Kanjeng Nabi kade kalau katanya wasola isi sholat didinya lamun Allah lain maca sholawat tapi maparinan rahmat wasola jeung maca sholawat punten sholat wasola sareng maparinan rahmat alaihi ka Kanjeng Nabi binafsihi kalawan datiyah nadat binafsihi kalawan datiyah nadatna Allah awalan mimitina tinggal pang pertama na Allah innallaha tuh pang pertama na Allah maparinan rahmat ka Kanjeng Nabi awalan mimitina wa amara jeung marentah Allah al malaikata ka pirang-pirang malaikat makhluk Allah anu pangloba-lobana malaikat moal aya nu apal kana jumlahna malaikat wungkul Allah ngan anu wajib dikanyahokeun mah aya 10
Aya 10 Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Eta 10 anu wajib mah. Ngan jumlah anu sahnya nama Allah anu laku kuningan. Pandina tiap buku awak urang ge eta teh hiji buku awak urang teh dijaga ku malaikat. Can bolongan buku awak urang teh nya ugal awak urang teh aya 313. Can bolongan itu tah dina awak urang oge geus aya 313 malaikat tiap-tiap jelema tah. Jeung tiap lingliangan sabaraha lingliangan aya 12 sabaraha 313 ditambah 12 sabaraha 325 malaikat saya awak. Najan ngomong ke ceuli urangnya, najan ngomong ceuli urang atawa liang irung urang, can pernah kaasupan ku sireum atawa sireum salah asup. Sanajan ceulina bau conge. Irung urang misalna can pernah aya sireum asup kana salah asup kana liang irung urang atawa naon makhluk naon atawa naon wae salah asup kana baham urang sanajan baham urang baru bangke teu pernah. Bae ge meureun kana cepil sakali-kali kitu ge sireum. Sakali-kali pengen saumur hidup 2 kali. Cimeureun karek sakali-kalina sireum atuh tibang di kieu ditutupan di pae. Geus. Pae nyeung ngampun nya saja banget nya bauluan we meureun dina liang sireum. Teu pernah. Sok liang luhur pan bau sugan aya naon kitu salah asup kana liang luhur urang pan teu pernah. Buktina aya anu ngajagan yang liang eta survei membukti. Wa amara jeung marentah Allah al malaikata ka pirang-pirang malaikat bisolati kalawan maca bisolati mangmentakeun istighfar. Was. Wa amara jeung marentahkeun Allah al malaikata ka pirang-pirang malaikat bisolati kana mangmentakeun hampura, mangmentakeun istighfar. Da Kanjeng Nabi mah teu boga dosa dimaksud ku Allah dijaga. Beda jeung urang. Dimaksud Kanjeng Nabi mah. Dimaksud dijaga diraksa ku Gusti Allah. Mustahil Kanjeng Rasul migawe maksiat. Mustahil Kanjeng Rasul migawe pangharaman. Rasul mah Nabi atawa Rasul mah antara sunat jeung wajib migawe lagi. Pan urang mah makruh digeureuh tutut makruh Pak, belut makruh. Itu bangi buah di Cilamaya di dahar makruh Pak. Teu bubuh anu bogana makruh teh. Dipikang ewa makruh Pak. Atawa subhat perkara subhat. Subhat anu teu boga anu teu usahaan bogana subhat. Di dahar geus diumuk perkara anu haram mah nya. Perkara anu haram pan urang. Tang Nabi mah Rasul mah teu jauh migawe nage antara fardu jeung sunat. Makana diraksa. Bisolati kalawan mangmentakeun hampuran alaihi ka Kanjeng Nabi. Summa amara tuluy marentah Allah al mukminina ka pirang-pirang jalma anu hariman bi ayyusallu kalawan yen maca surah bi ayyusallu kalawan yen maca sholawat tegas nama ngadoakeun maca sholawat alaihi ka Kanjeng Nabi intaha beres. Wa bi hadisi Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu mauqufan kalawan hadis mauquf man sa'ajal ma sholla anu maca sholawat yusiman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan kana sahiji sholat maka mangmentakeun sholat maka maparinan rahmat. Sholat maka maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah
alaihi kaitu siman wa malaikatahu jeung ari pirang-pirang malaikatna Allah biha kalawan sababiyahna wasbana bimakna sababiyah biha kalawan sababiyahna itu maca sholawat sab'ina kalawan sab'ina tegesna 70 naunana sholatan mangmentakeun istighfar tuh urang sakali maca sholawat ka Kanjeng Nabi Allah maparingan rahmat ka urang jeung malaikat mangmentakeun hampura ka Allah anu seueurna 70 mangmentakeun istighfar ka Allah keur urang anu maca sholawat. Wa hada jeung ari ieu hadis wahada jeung ari ieu hadis hukmu ari hukumna ieu hadis eta arabu marfu illa mujala karena teu ayana ruang lil atawa illa mujala dina teu ayana jalan lil ijtihadi pikeun ngajtihadkeun bihi dina ieu hadis di hadis marfu wal ahadisu jeung ari pirang-pirang hadis al waridatu anu kawarid ai kawarid teh anu katenar anu kawulkeun al waridatu anu kawarid pipat di sholati dina kautamaan maca sholawat geus dina tangge loba karidaekna gitu maca sholawatna geus ngagugrug pahalana mah ngan karidaekna ngan eta kendalana teh horeamna kabita pahalana mah ngan bung migawe udah ya belum digawe teh euy sampai 150.000 dek digawe kubu eta hoream digawe hayang kana duitna ngan bung kana digawe nah model una hayang kana duit tapi bung digawe kabita pahalana tapi bung digawe wal hadisu jeung ari pirang-pirang hadis al waridatu anu datang pipat di sholati dina kautamaan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi eta kasiratun anu seueur jidan kacida loba kacida cenah hadisna anu netelakeun kautamaan maca sholawat mah Aqradatu geus mencilkeun kaula bita'lifi kalawan hiji karangan wa man jeung sajalma aroda anu mikahaya ieu siman aroda anu mikahaya ieu aroda anu mikahaya atawa anu ngarepkeun ieu siman istiqoah kana nyampurna keunana itu sholawat pa'alaihi maka atawa ngaistiqomah keunana itu sholawat ca sholawat istiqaah bukan wa man jeung sahaja ma aroda anu ngamaksud atawa anu mikahayang ieu siman istiqaah kana nyampurna keunana itu sholawat pa'alaihi maka eta tetep pikeun itu siman itu si jalma bitahfatil akhyari kalawan ningalian kitab-kitab tuhfah pipat bisolati dina kautamaan maca sholawat ala nabiyil mukhtar ka Kanjeng Nabi al mukhtari anu kapilih cenah lamun hoyong hafal kitu nya
kaistimewaan anak maca sholawat, pahala anak maca sholawat, pek cenah. Bukaan we kitab Tuhfah. Lihat di kitab Tuhfah. Itunya kitab Tuhfatul Akhyar. Pek dirinya komplit. Itu nggak beber loba keutamaan maca sholawat ka Kanjeng Nabi nya urang mah kitab Tuhfatul Akhyar keboga nya minimal anu mesti aja dina kitab Tanqihul Qaul aya mah pipat di sholati ala Nabi buka bab kasabaraha kan nya keutamaan maca sholawat ka Kanjeng Nabi karina aya macana abebrek di dinya ge pahala jeung ganjaran urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi itu Al-Imam Ar-Rasa'i kagungan Imam Ar-Rasa'i rahimahullahu ta'ala qauluhu ala Imam Rusli nyaeta kagungan dauhan Imam Ar-Rusli ilaihi ay afdaluhum wa akramahum wa asyrafuhum. Oh sakitunya di pertemuan kedua mudah-mudahan sudah bisa nanti memberikan sehat jasmani sareng sehat rohani sareng mudah-mudahan alam sadayana biasa istiqomah ngalaksanakeun kana naon-naon anu diparentahkeun ku Allah. Saat itu alam sadayana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.